mau beli apa? Mau beli minum, haus. Ayo, kalau mau beli minum. Kamu mau beli apa? Mau beli minum, haus. Mau yang mana? Mau yang ini aja, ya sudah. Sok neng, beli. Tena naon ge, wah dibayar. Serius, Bener sok. Ajik teuing Ucup. Sia mah saha eta Ucup? Kepo si Maisa. Ajik teuing sia. Sok neng, ambil mau apa lagi? Udah, ini cukup. Kurang neng, jajanannya. Yuk ambil. Ini neng nih. Serius, emang ada uangnya? Banyak uang mah negal. Udah ya segini. Udah. Nih. Ini aja. Ucup, 80 ribuan. 80 ribuan. Heeh. Ini neng cepetan. Ayo, 80. Kena Cup angsulna Cup. Isal, kopi cuman yang sulama, mumpung aing keur bager. Ajik, nah heueuh kitu Cup. Oh, kopi salah. Ayo neng. Ayo. Ajik, nasi rosok loba duit na we. Natas ngajual naon nya? Ya mau awewe si kunyuk. Di jajanan loba pisan. Ayo neng. Sal, duit itu tadi 10.000 kada rokokeun we. Jeung urang nganjuk biasa kilo. Sia Ucup popolontongan tadi neraktir awewe saloba-loba aya-ayeuna beas ek nganjuk. Yang sia tuh sak rumah wae mah. Harga diri aing itu di mana? Terus sia eta nyokot di nu cobaan bari nganjuk beas, sia teu gengsi. Aduh Sal, era nama era aing teh Sal. Ngan, aing teh can madang Sal. Goe hantu Sal, can madang aing teh isuk. Ayo neraktir awewe meni 10 kiloan beas sia teh kunyuk. Ayo bagian siana nganjuk. Wayah nasal, imapan kepaksa. Kapaksa mikir sia teh Ucup. Oh, atuh Sal, emang mere mah. Begini lah. Masih eka mana, Bel? Hah? Ngomong naon, Ked? Oh, ek neangan monyet. Na monyet saha nu leupas? Oh, dititah ka warung kumang Barnet. Naik naon, beli naon? Hah? Hayanganon, Bel? Hah? Naon, Bel? Sing balik. Me goreng. Nah di mana lu jualan aya kitu, Bel? Loh, lo di mana tukang memek goreng? Ke mana? Ka hadap. Meuli naon? Naon? Memek goreng. Rik, ngabuburit ka mana tuh enak? Nyaho atuh aing teh boga duit Sal. Boga kena. Sia malin mentak apa pasiat ih. Nah itu si Ucup itu. Lain. Lah hayu beureun ih. Teu ketang eta nu kena tuh awakna. Nah jadi mulung nih. Lah hayu beureun Si Ucup lain eta teh. Nyaho atuh. Nah jadi mulung euy. Coba teu make sinau kok. Si Ucup ieu mah ieu. Heuh. Aku mulungnya. Cing dah heuh si Ucupnya. Heeh. Deng nah jadi. Tanya nih. Kenapa ka dieu? Cok, nah mana yang jadi mulung nih kan? Ah, ieu Rik, aing beakeun modal. Deng, nah kumaha sia usahana Ucup buat ka beak modal gitu. Pan meureun usaha unggal poe teh sia teh batian, Cup. Ujar Sal, aing ilmu yuhan Sal. Yo, Cup. Repuguna sia eta kuat kamulungan kitu. Beak modal kunaon? Deng, Sal, ribu lah kalau dicaritakeun mah. Hirup aing mah peuri Sal. Deng, Cup, aing anak karunya ka maneh. Tapi mun aing jadi maneh, Cup, mending kena kekelikan aing di tengah jalan. Gandeng sia kunyuk sia maleutik keneh sia mah nyana naon, teh karasa ku sia goblok geus gede mah. Nah, sapeuri kumaha kitu, Cup? Kahirupan maneh ayeuna? Peuri pisan. Geus gandeng sama budak keneh, teu kudu apal. Deng, sia perih-perih kunaon atuh, Cup? Peuri Sal aing mah aduh.
para rusing kieu modal beak ku aing sagala dijualan sal, utang di mana-mana. Aing pokona mah pusing ieu mah. Beak ku si Aki sal. Ku Aki. Nah, Aki maneh kumaha kitu? Bisa ngababar segala eta. Pot kabarare Aki tuh. Kakek Uus sal. Aing manjakan cek aing kala mengenal si kakek. Nah, aki nu mana ucup? Aki mana aya kene kitu nu hirupan? Geus wapat kabeh aing sapal ku aya. Aki Uus Rik, anu sama mau tongkat nih. Anu aya kumisan. Anjakna teh ka aing, cara metir-metir. Ese sok ngadepo cuk. Oh, sal, tadi nama aing kayak beungar ngadadak. Ngan kakak bangkrut aing sagala dijual. Tutu nama hutang di mana-mana aing salah. Pusing ya aing pokona mah. Ah, nyawa atuh cuk kayak gitu mah. Aing teh bisa nulungan. Heuh cup tuh sia mah eta mah. Cilaka kupola sorangan sia mah tuh eta mah. Geus mending kene pae jadi tutut. Jih, sia mah rese goblok. Keur mah aing teh para rusing kan sia di namaan pusing aing di goblok rahasia ku aing kunyuk. Sal, sia tekalnya ka aing sama nulungan aing. Atuh aing nginjem-nginjem modal atuh ka sia sal. Deng cuk. Boro-boro jeung injem keuneun aing keur ngarokok ngopi ge ripuh sia mah. Deng, atuh sal, berarti mana mah bisa nulungan aing. Oke satu sal, aing make ini tuh deui sal, ek nulungan deui we. Siap sal. Geus we cup sia mah pae we jadi tutut ka ditu tuh, ka sawah. Kaneng sia kunyuk geus ditonjok ku aing. Bu Bos, doain ya saya mudah-mudahan jualannya lancar. Ya, Cil, didoain lah. Biar cepat laris ya jualannya. Biar cepat pulang. Ya Bu, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bakso ikan. Bakso ikan. Bakso. Mang, Bakso. baso. Sok, sabarain Jang. Jajang. Aing mah Faisal. 10 ribuan. Oh, nya Ujang Faisal maksudna. 10 ribuan, siap. 10 ribu. 10 ribu mang. Seueur keneh itu mah. Wah, seueur Jang bade 20 ribuan ge aya. Terusana segera seefkeun. Oh iya. Mang, beli 10 ribuan. Oh, nya ke ieu heula nu tes di payun. Saya dulu. Aing rusuh. Mereka itu bulu. Cebanan. Ngantri atuh mang. Urang heula. Aing rusuh. Rusuh-rusuh ge atuh da urang nu ti heula ka dieu na ge mang. Pokoknya hayang aing ti heula terkuat ya bulu. Cih, teu bisa urang heula. Iya nu tes di payun. Urang heula. Ya urang heula atuh. Aing heula mah. Iya nu ti payun ieu. Kalori. Aing heula. Si Ajing, ieu aki-aki teh geus goreng patut, goreng adat. Oh, Hah? Ngomong naon mana mang? Hah? henteu. Bulu atuh saya heula. Urang heula, nah urang ka dieu ti heula. Aing heula. Urang heula. Urang heula. Ngapain urang nu ka dieu na ge? Aing teh nyaho naon hayang aing heula. Urang heula mang. Aing heula. Aing bulu. Urang. Urang heula. Nah urang heula atuh mang. Urang heula. Pan urang nu ka dieu na ge. Hayang aing ti heula. Nah, Pokoknya aing teh nyaho naon urang heula. Aki-aki teh kerung kieu geuning. Siap teh. Mane budak koran nu ngelehan teh. Pan aing heula nu ka dieu. Bulu urang heula. Bulu siap teh, Pak.